Sok gerak usahakeun ku urang supaya ayat ieu teh nyorot ka awak urang supaya karasa Allah bareng jeung urang. Hirup urang, hirup Allah. Roh urang, roh Allah. Ketika Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun, ditiup rohna wa nafakhtu fihi mir ruhi. Lamun Kangjeng Nabi Adam ditiup ku Gusti Allah, make bahasa wa nafakhtu fihi mir ruhi eta teh terus anak incuna ge termasuk urang. Berarti kan urang geus aya di diri urang Gusti Allah. Tinggal nyingkap-nyingkapkeunana supaya karasa bahwa Allah bareng jeung urang. Ilah kudu perjuangan, kudu diperjuangkeun. Ngaleungitkeun karesep deuleu mata, ngaleungitkeun karesep denge ceuli, ngaleungitkeun karesep ambeuirung, ngaleungitkeun kalazatan-kalazatan nu dirasakeun ku leta. Alhasil perang ngalawan kemewahan-kemewahan dunia, ninggalkeun dunia kara kurang bisa jaba ka alam eta. Alam aslina urang fa nafakhtu fihi mir ruhi. Ditanya tentang ruh, teu meunang nanya. Yasalunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Nu jelas nggak aya amri rabbi urusan Allah di awak urang roh. Urang bisa kiceup aya rohan, urang bisa denge aya rohan. Cabut geura roh urang, moal bisa kiceup paeh ngaranna modar ngaranna. Kuari urang disebut jelema sota aya rohan, kaluarkeun roh mayit ngaranna. Bangke ngaranna, bau geus jadi bangke mah. Aya keneh nu hirup geus bau. Aya. Tah. Maka moal karasa ma iya Gusti Allah kurang, moal karasa babarengan Gusti Allah jeung urang. Padahal ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana. Geus jelas kan berarti satungtung urang masih kene bergelimang kecintaan terhadap dunia, moal aya rasa babarengan jeung Gusti Allah. Ulah boga dunia lain ulah boga. Jasina Abu Bakar sakitu sugihna nu kamari perang anu ribuan onta. Sina Abu Bakar Siddiq moal bisa mere ribuan onta lamun susah. Sayyidina Utsman ribuan onta. Atuh kan sugih berarti, tapi anggapan di kolbu urang terhadap dunia ulah aya secuil-cuil acan sabakat tuluy hiber-hiber acan. Jeta macana hese kos kitu mah atuh aya elmuna. Boro-boro urusan kos kitu maca ge itu mondok mah moal bisa. Moal bisa tapi lamun mondok mah urang jadi nyaho. Oh ieu ngaran amil ieu makmul nyaho. Ya amil labzi, ya amil maknawi kan nyaho. Tuh, geus urang lamun nyaho. Lamun geus ngaji amil geus nyaho, ge ditanya di lembur, "Heuy, aya amil aya sabaraha?" Di lembur kula mah hiji jamil. Tuh kan. Sia aing nanya ka mana, jawaban ka mana. Tama amil tukang mandian nu modar sama. Oh, Masya Allah karim. Hebat. Innallaha ma'ana. Ya Allah ya Rabbi, tapi lamun urang geus miceunan dunia teng 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 teng. Urang asup dengan sendirina ka alam eta. Katempo babarengan Gusti Allah karasa. Sakumaha jelema nu diangkat jadi wali-wali Allah. Berjuang tanpa pamrih, paeh kajen. Sara Syekh Ja'far Siddiq lu aya di Semarang. Nu kurang di Zarahan, dibawa teh bangke lah. Berjuang ngaluhurkeun agama Allah, gugur di medan laga. Begitu dibawa di Pandian, ulah di Pandian sebab ieu syahid. Seungitna luar biasa tanu kurang di Zarahan. Kudus, Masya Allah kan. Paeh masalah. Tetapi hirup urang masih bermasalah. Teu pernah nyaho ka Allah. Teu pernah ibadah anu mantep, teu pernah kadeuleu kemahagungan Allah. Padahal ayat geus jelas, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bareng jeung urang, cek Gusti Allah. Eta Kanjeng Nabi ulah sieun-sieun ulah prihatin. Tenang.
langsung tenang sina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah tahan iyalah lu kurang dek di hawalan teh jelema nu geus datang ka urusan ruhani sebab diurus rohna. Urang makan ku ari teh urusan awak we kumaha ceuli supaya sehat, kumaha mata supaya sehat. Salah atuh teu. Dahar tadi di mana keberang di mana urusanna kan ka awak-awak keneh bae. Kendaraan nu ngeunaheun ditumpakanana nu mana? Iman nu aya ASEAN hotel nu aya sehat urusanna kan ka awak keneh bae. Iraha deuk urusan rohna. Satungtung urang urusanna kos kitu bae moal datang ruh urang karena asli fitrah anu fitrah teh kan suci tah ieu urang teh ngaji lah maca kitab matu asal geus masantren ge barisa lah ngahartikeun matu kan geus babari jasa dah komo nu teu ngaji mah geus pokona mah ngarti teu ngarti ngaji bae pokona mah sebab boga janji aing mah macam-macam lah sama komo awewe mah aing mah ngarti teu ngarti lain eta maksudna balanja macam-macam kan teu tapi lain eta maksudna ruh supaya kenal ka Gusti Allah bahasa kerenna ma'rifatullah dibacaan bae kitab terek ma'rifat sugan ngadengekeun mah jadi ma'rifat ieu eta nu tadina teu hayang salat jadi salat tadina henteu make rawatib jadi make rawatib nu tadina teu ngeunaheun salat jadi ngeunaheun ta eta makna ngaji teh kos kitu la tahzan innallaha ma'ana supaya karasa babarengan Gusti Allah jeung urang teh arahan ku urang aya kerumunan wali keur diriung-riung ku muridna opatan nyana keur ngajelaskeun tentang ruhani dina ngajina sangeusna dijelaskeun tentang ruhani carana dina zahirna matu zikir bil lisan zikir bil qalbi dicaritakeun tentang zikirna jahar jeung khofina caritakeun dipraktekeun terus pas waktu zuhur azan didengungkeun masih keneh ngaji keneh beteng teng lewat datang ke jam 2 muridna ngabejaan nyana seuri bae geus bisa salat bae akhirnya murid nu 2 salat berjamaah nu hiji nu 2 mah teh jeung guruna masih nyaritakeun keneh bae nyaritakeun tentang ruhani datang ke asar anu di masjid jeung muridna nu 2 teh kieu we berarti guru aing teh salat cakeun ye jeung muridna deh nu 2 waduh menyaing guru kan itu sholat wah cangcaya kanyahoan tak ku guruna kacangcayaan murid kan nyahoan guru toriko anu geus jadi mah nyahoan cangcaya murid asal cangcaya bae suudzon moal jadi geus kajian lah dihampura tapi ku guru dihampura datang ke asar di titade sholat nyana masih kena nyaritakeun roh sieun mah salap deui bae ka ditu barang salat didoakeun ku guruna teh ya Allah ya Rabb karunya murid abdi bere Gusti paham tentang ruhani nu 2 can paham tentang ruhani bere Gusti ku manjur-manjurna doa guru seorang wali takarak benang 2 rakaat nyana dibere kabuka treng muka perasaan begitu muka nyana nyahuun ka hate-hate jelema nu keur salat hati-hati jelema anu di luar sholat kunyana kabayang 2 baturan nyana nu 2an teh ya sanajan keur sholat hatena teh lain ka Baitullah jeung deui jamaah kabeh dibere nyaho tah ku Gusti Allah bahwa ieu nu keur berjamaah teh hatena aya anu ka karung aya anu ka karimun aya anu ka motor beat aya anu sekupi, anu jahe, macam-macam. Ya, cek jalan teh gila aing kos kitu tah. Di jero salat teh dibere nyaho. Barangnyana neuleuh ka guruna nu keur gaji bae terus bae. Di jero kolbuna aya Baitullah. Murid nu 2 na aya Baitullah. Ceurik nyana di dieu. Langsung beres salat minta hampura. Ka guruna langsung hampura, Tuhan hampura.
seri guruna dengekeun ku sia geus teu nyaritakeun naon deui salat teh aya salat dohir cara sararia salat kadeleuna teh ruku sujud beuh tarang mani hararideung horeng di jero kolbuna mah karunggoni malulu karimun dibabawa ku sia Fortuner dibabawa ku sia urang Karawang anu handapeun bibirna aya hunungan masa keur salat kabayang itil teu beres salat teh kudu zahiran wa batinan cak buru teh tah aing kadeuleuna ku sia teh salat tapi aing nyaho sia diberen deuleu bahwa di hati aing aya Baitullahan tanyakeun coba ka masjid nu sejen coba tanyakeun aya aingna eueuh kegeraan benyana nanyakeun ka ditu hampura ahli masjid di masjid di dieu tadi aya nu salat tamu teh aya sa kiai masyaallah kadeuleuna mah nyana teu salat magahan ngaji be horeng di masjid sejen mah salat mantak besing ke Haji Pendi kadeuleu teu salat langsung rantai bae ngajnun ni mah majnun ya Allah ya Rabb nu mantak ruhani beberes heula langsung manehna nyarita mama yang beres ruhani teh kumaha hiji ulah ngadahar duit ti pamarentah najis satuntung maneh ngadahar duit ti pamarentah moal dibuka hijab emang haram duit ti pamarentah ulah nyaritakeun haram halal sia aing guru ruhani nyaritakeun halal haram lain urusan ruhani fikih sama kos kitu mah ieu kan lain urusan fikih urusan kabuka ruhani ke dibahas di bahtul masail tah mah sama syariat sama kos kitu sia dek durut ka aing ulah ngadahar duit ti pamarentah kabuka gerah hijab sia satungtung aya duit ti pamarentahan masjid ngalaknat ka sia ketika sia dikasup ka masjid renungkeun ku sia susuci tina najis mah ku sia dikumbah susuci tina hadas mah ku sia geus diberesan tapi kunaon hate sia masih keneh aya duniaan tapi kunaon beuteung sia masih keneh aya duit pamarentahan dilaknat sia teu kudu ku Gusti Allah ku masjid sia dilaknat hampura mama ka Allah lain ka aing aing bangan rang-rangkeun doang sok sia lamun sia terus endek beneran sia ka Allahna ku aing moal ditutupkeun hate sia tapi lamun sia dek datang ka dieu doang aing ngadoa deui ka Gusti Allah aduh Gusti ulah mama bukakeun bae hati abdi bukakeun sing bener sia beat ti mimiti ayeuna ulah sok ngadahar duit ti pamarentah kumaha ulah kumaha sia mah kumaha keneh bae lamun dek balik deui urusan halal haram urusan apa iki bahas usia di majelis salim bahas usia tuh di pendopo bahas usia sadaekna ngadu dalil sia lain urusan ieu mah urusan rohani hampura ulah banget hampura segala sia guru ruhani leuwih galak tibatan panglima perang guru ruhani leuwih kejam daripada panglima perang panglima perang mah sakadar urusanana dunia guru ruhani urusanana nyalapkeun dunia jeung akhirat lain dirinya bae jang umat kabehan urang mah ngadoa teh jang diri urang wali geus lain jang diri sorangan ya Allah ya Rabb salametkeun umat Gusti tina siksaan Gusti lain jang sorangan jadi tumbal kosina Abu Bakar Siddiq tadi jadi tumbal abdi heula ti heura abdi ti payung Gusti Rasul besi aya orai besi aya maung besi aya macan besi aya hewan-hewan kalajengking kajen teuing abdi nu paeh ti heula tah eta ngaranna jang umat Gusti Rasul mah salametkeun ulah Gusti Rasul abdi mah kajen paeh ge sapira abdi ieu mah lain Pak batur dagang maju urang mundur bae teluh maneh asana kok lain kitu wali mah ya Allah ya Rabb majukeun batur kajen abdi mah
keun bae abdi bae ya Allah ya Rabbi teu dibajukeun naon hartina dunia batur bae Gusti kos mulai diakurkeun jeung anak goblok mareunangan atuh perasaan sih diakurkeun jeung nyana tolo atuh nyana mah nyana bae nyana mah emang kos kitu majnun nyana mah majnun Laila maksudna la tahzan illallah ma'ana geus atuh ieu teh jadi acuan para ahli thariqah ketika Sina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu seperti eta luar biasa Masya Allah tidinya meras perasaan Sina Abu Bakar leng dirina sorangan nu ayangan Allah innallaha ma'ana senyum Kanjeng Nabi senyum Sina Abu Bakar Siddiq di tengah-tengah udagan musuh nundek ngabulu Kanjeng Nabi tapi masih kena senyum tenang senyum di jero guha ya Allah ya Rabb di mana kanyawana manehna ya ne Kanjeng Nabi jeung Sina Abu Bakar teh make jeung timbul ketenangan senyum فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها urang nu madak embung berjuang so teh lantaran berat ka imah urang teh bagus imah urang teh hebat berat ka imah deuk ditinggalkeun anak kumaha berat ka perusahaan berat ka ruko paling berat anyar kene haraku au jeung Subang urang Subang Masya Allah birmer iya malah embung tak berjuang tak kos kitu teh mau embung mantak saat begitu genderang perang Tabuk ditabah ku Kanjeng Nabi siap saat langsung siap perang eta ditanya saat kok masih siap lah naon nu dipikiran cek saat naon nu dipikiran nu dipikiran mikiran dunia bakal ditinggalkan mikiran awak bakal paeh hiji bae nu dipikiran teh agama Allah Masya Allah lamun pikiran urang kos pisaan kabeh luhur agama tak ditanya ke para sahabat saat kuari geus marawat di kabeh geus marawat di caritana anjeun ye keur carita belah dieuna saat anjeun bareng perang jeung Kangjeng Nabi nganjeng Nabi mina maot anjeun aya keneh aya kitu deuk naon bareng perang jeung Abu Bakar Siddiq maot anjeun aya keneh aya kitu deuk naon anjeun bareng jeung para sahabat nu lain maraot anjeun aya keneh kuari mun kira-kira perang kumaha siap keneh selain daripada ngaluhurkeun agama Allah naon di hate kaula mah pikiranan hiji bae hayang luhur agama sakitu bae geus bari ditilih ku sahabat teh saat ieu kumaha perang na hiji awak geus loyo nomor kadua eta kan urut ka panah panon tinggal hiji deh ulah mikiran kos karar itu cek padehanana selama urang masih kena bisa neuleuh bisa kena gerak rang terus eta pemikiran sahabat mah kos karar itu mantak luhur ge agama urang mah kuari boro-boro perang ieu deuk ngaji bae ka dieu nek ngaji balik deui ka jero balik deui keluar ke balik deui ka jero balik deui keluar cek cenah teh sia ulah ngaji bae atuh ka pamajikanna ieu kuncina ieu tokot teu cekel tah ih katuh rugi kula teu ngaji mah kakak atuna ulah ngaji cek cenah teh kula bae nu ngaji ih lain guna naon cek cenah teu ngaji teu ngeunaheun balik deui ka jero balik deui keluar balik deui ka jero balik deui keluar geus atuh minggu ieu si neng bae kakak ulah ngaji ke minggu hareup kakak nu ngaji urang gantian bae Masya Allah eta deuk ngaji bae ge pabeulit urusanan rek ngaji bae ih teu mahir
sajam jero deui kaluar deui ka jero deui kaluar cak pamajikan eta wuduk kaburu tiis Kak lah di Cilongok ge loba wuduk mah jakeun teh geus nek berjuang ngaji jang diri sorangan bage pabelit jasa pabelit urusanana Masya Allah kan batur mah perang geus loyo bahkan geus buta pecak sabelah masih kedeh eta jiwa patriotisme jiwa juangna teu pernah surut jeung teu pernah padam matak luhur agama teh di zaman sahabat khairul qurun qarni terus mayali sahabat terus tabiin agama teh luhur kamari ieu dicekel ku para aulia tisah wali saga luhur agama di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin luhur agama cekel ku guru-guru urang kamari aya Syekh Hasnawi luhur agama teh perasaan teh pohara cekel ku Hesen Carita luhur agama barang dicekel ku si eta bolak-balik bae ka pendopo arep oposisi ra bolak-balik bae ka pendopo widih budar-midar siraning pendopo dolan-dolan ya Allah ya Rabbi amplop batu tak iya kan orang letik agama teh dicekel ku jelema nu bolak-balik ka pendopo malulu mah letik agama perasaan teh dek naon urusan anak cenah ngariung mah nya ngariung bolak-balik ieu loba cenah riungeunana pindahkeun pendopona ka Mesia rasa amat sih letik perasaan lain dek agama tama kos kitu mah itu sih infiru khifafan wa thiqala pada berangkat barana kabeh tidak terkecuali situasi jeung kondisi kumaha bae dijelaskeun dina Al-Qur'an situasina khifafa kerarine watikolan kerbarerat isyatan boga kesemangatan tinggi berangkat goerolisat tidak bersemangat berangkat baik wakila akuya kararwat kondisina berangkat baik duafa lemah kondisina berangkat baik tidak terkecuali agnia sarudi serba aya itu aya berangkat bukoro aker itu ge berangkat bae perang deh mantek ieu kan bahasa umum ngaranna cek limantek mah cek ahli usul fikih bahasana umum infiru sebab nu ngabatalkeun kana keumumanana geus atuh di jerona deuk lalaki deuk awewe hiji nomor kadua deuk kuat gagah atawa lebah nomor katilu deuk situasi sugih atawa fakir pokoknya berangkat baik bahkan sehat dan kering berangkat baik tugas infiru khifafa wa thiqala ya Allah perintah perang ya urang kibarkeun bendera Islam paeh surga eleh surga menang luhur agama eta perang ikan orang luhurna Indonesia teh dipimpin ku Bung Karno jeung Bung Hatta baheula perang urang lamun ngadongengkeun perang jeung Belanda teh kan macem-macem unggal kabupaten boga dongeng urang lamun nyaritakeun Jawa Timur boga dongeng tentang melawan ke penjajah Jawa Tengah kitu keneh boga sejarah masing-masing Jawa Barat kitu keneh termasuk di Banten di Tangerang ngabogaan sejarah terus ke Padang terus ke Sulawesi urang ngalawan penjajah Belanda ngabogaan cerita masing-masing sebab naon atuh ngalawan kafir terus kumaha bae geunaheun tuh mantak wariridan baheula mah penca dieusi ku wirid kakarak Belanda 40-an mah dihareupan baheula ku bangsa Indonesia mantak loba urang Belanda arasup Islam baheula karawin jeung urang Indonesia loba turunan Belanda tan mantak kaji pendek kadana mancung ge tah nah ieu teh lain sambarangan ieu teh turunan
hati ditu dah. Ini nama bapak kolot teu kanyawan cenah kuburanna di mana? Orang jin meureun. Infiru khifafa wa thiqala ya Allah ya Rabb. Yang ayat itu hayu terlalu umum lain terlalu umum pokoknya mah dinasa ku ayat laisa 'alal du'afa jeung ayat-ayat nusej bagian batur teh mah bahas kajin dibahas bisa nah batur bahas ngan urang teh kudu sakitu beda perintah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum berjuang anjeun perang anjeun mun boga harta bi amwalikum mun harta teu boga ngabogaan tanaga doang awak wa anfusikum harta aya awak gagah duanana bi amwalikum wa anfusikum mun kamari kurang geus dicaritakeun sina Abu Bakar sina Umar sina Utsman encan sahabat-sahabat nu lain demi keluhuran agama. Eta urang kalau diaritakeun sina Abu Bakar Siddiq kita aja ku Kangjeng Nabi sabaraha ieu jang persiapan perang kabeh tuan. Deuk kumaha coba eta nyarita kos kitu kan lain lalaga kabeh tuan. Ish, geus teu disesakeun saeutik kaca. Dikabehkeun. Masya Allah. Kos panitia maulid gari. Kos kari itu. Kabeh. Saya gesari di beheran itu kudu diterangkeun secara kabeh. Ieu kumaha laluhur agama tuh. Mobil bisa dibeli mewah. Majelis taklim yang pelehe. Deh, teu nyahoeun. Majelis taklim dek eod-eodan. Aduh ieu can boga modal cek dina ieu. Lah teu kudu bagus-bagus cenah majelis tawadu bae urang ka Gusti Allah. Mobilna mewah, tolol teh coba. Ye, eta mah kieu bloon teh mah kos kitu mah. Nu pangbeloonan mah eta nu baturna kiai. Aduh Gusti Allah lagu. Nah, ieu tah. Ieu gabogaan makna ieu kabeh. Gabogaan makna tah. Ieu di luhur walaupun tanya-tanya ka kula teh cik manaon makna nah sia nyaon-naon. Lain kitu cenah kiai masuk kitu. Ieu teh ya dibentukeun koskok. Ari kok teh ya ieu teh bulu tah bulu. Atuh ai kok atuh bulu lain bulu eta sia mah kadinya bae. Heran nya mah aki-aki ge teh jahona naon. Bulu teh ka mana beder du lalaki mun awewe bulu eta. Lamun manuk aya buluan aya jangjangan tina bulu bisa hiber. Sakala rupa bisa hiber di diri urang teh kan kudu dihiberkeun. Ruhani urang lamun cicing bae di jero awak teh dihiberkeun atuh moal boga pangkat, moal naik jadi solihin, moal naik jadi wali. Dislambangkeun bahwa ieu teh urang kudu dihiberkeun. Nah, ieu lambang mantap kaluhur tuh monyong sot. Nah, ieu teh ngaranna lambang hiber kaluhur. Loba macem-macem, tapi kula milih nu ieu teh berlambang. Mantap engke Haji Pede deuk ditekeun kaluhur coba sia hiber. Ngan kulana geus siap kuburan di dituna. Lain kudu hiber urang lambang hiber. Urang lamun nyaritakeun Tuan Abdul Qadir hiber ruhna melalui jinahain dua suwiwi, dua jangjang syariat, jangjang thariqah untuk menuju hakikat. Mantap Masjid Banten nu kukula geus dibahas baheula aya 3 tingkat. Tingkat awal syariat, tingkat kedua luhur thariqah, tingkat ketiga adalah hakikat. Jadi aya maknaan. Batur ban teu aya maknaan, datang-datang nyieun culung-culung bae. Mun ditanya eta naon maksudna? Oh, teh mah kejawa-jawaan. Oh, kejawen berarti mah. Aya makna. Syariat mah tah urang loba tah cicing di syariat teh kuari katutupan ku syariat teh. Kosu ambalaya. Atuh macam-macam ya kiai, ya ustaz, ya santri, yang pejabat kabeh tah ieu urang cicing di syariat tah katutupanana ku syariat. Nah, nu katutupan ku thariqah bahasa etik tuh tingkatan kedua. Tah
lain berarti si anu di dinya lain besi boga pikir aing ya siapa sok aja lambang ieu mah nu katutupan ku hakikat mah setik jasa di luhur pun slot setik tuh Masya Allah akekok siapa mah ya Allah tuh ya urang lamun nyaritakeun alam kawalian teh hasil berjuang dirina hiberan awakna mah kadang di dieu tapi ruhani nama aya di Mekah hiber melalui dua jangjang syariat jeung jangjang thariqah ieu lambang aya perkumpulan masih keneh kuari ge di Lumdan aya perkumpulan setiap sebulan sekali perkumpulan para aulia Allah peserta Indonesia loba peserta di Indonesia loba di Indonesia datang ka ditu ngan teu meunang naik pesawat teu meunang naik kendaraan kudu sabisa-bisana hibernya tuh aya nu datang ka Tanjung Priuk doang hiber anu datang ka Karawang doang layan air ngagijebur iya aya dua janah berangkat ieu para aulia Allah di alam nu eta atuh masih keneh urang lamun masih keneh mempertahankeun kos kieu bae teu bisa ngaluar-ngaluarkeun kitu panyakit-panyakit atuh kieu bae urang katawan rohani teh katawan ku awak henteu merdeka teu bisa hiber nya kudu hiber nah lamun geus katawan moal bisa lalugina hirup okos dongeng Jalaluddin Rumi sarua jeung Tuan Syekh kos kitu manuk alecrot manuk dileuweung manuk sasada manuk naon gitu ngaranna cangkurileuh manuk toet manuk peking manuk maninin manyar kabeh asal aya jelema we ka dieu hiber kabeh weh aya lain bangsa urang jelema ge kieu beji teu manuk halaliber aya aing sareuyeun meureun nya kenyana balik manuk mah karumpul deui kan di nagara manuk leuweung karumpul nya ge nganjana ge ngobrol bahasa ku bahasanya anak ke datang deui jelema ka dieu birat deui padahal mah nyaho teuing deuk ngajepret nyaho teuing deuk nembak atau deuk gising hiber bae lain bangsa urang cek nya teh mah kos kitu tuh kan lain bangsa mah hiber ka jelema teh teu sabangsa mah kabeh ge hiber nah ti dieu boga cara kan manusia mah supaya ulah hiber ieu manuk kumaha carana sia cokot manuk hiji iyalah manuk hebat ya manuk toed ya bagus si manuk ya Allah ditewak hiji diasupkeun ka kurung terus dirapihan diteundeun tek manuk daratang kadinya ngarobrol barber kanjeng bangsana gorenganan di luar beuh teh nyaho deuk di jaring gorenganan aduh bro atuh beunang kabeh engke toen mah heheotan waduh toen hebat amat tah geus di jaring kabeh baninin segala beunang kabeh segala manuk peking segala manyar beunang nya toto itu datang ke diteundeun deui dibelah ditu terus nyana di daratangan deui ku kabehan Masya Allah ceknya kumaha ieu situasina mamang ieu bisa aya di jero kieu di jero kandang tuh kudu pengalaman jadi jelema mah jadi bangsa manuk ulah sok aju kikian bae di leuweung bae pengalaman mantap kuarita di kurugan parab di mana parab dijamin ceknya parab dijamin bos garobro atau manuk goreng dijaring deui beudang dibawa di
Horenganan manuk ge bisa dijadikan jontrot ditenden dikurung parabna ge aya kumaha nu mere bae kabeneran lamun keur merenan nu bagus kabeneran lamun hileud batu hileud kumaha nu mere bae tah manuk jadi jontrot manuk toet atuh hasil nama alhamdulillah nganyana teu bisa hiber bebas cara batur cicing di jero kurung bae parab saaya aya caina ge saaya aya kadang-kadang caina rada kurang angel nyayanana nyana geus gegeroan bae kurang cai tetep bae aing can wae dibere man can dibere bae ke geus aya bae kadang-kadang modal caina loba nah ieu urang jadi kiai teh kadang-kadang dijadikeun jontrot dikurungan urang teh ku Golkar teu bisa hiberan ka mamana di paraban mah aya parab nama saya ti kadang-kadang hileud parabna Masya Allah kari geus kiai anu aya di dinya ngaranna Kiai Jontrot mun di lembur urang aya kiai anu asup ka dinya ngaranna tunjuk rame-rame ngaranna Kiai tah sia tanu ngomong aing mah toster doang satu kuarima di Bandung loba nu jadi Kiai Jontrot di Garut loba nu jadi Kiai Jontrot di Banten mah tamah Raja Jontrot kabeh dunungan jala lontrot kuari ya Allah ya Rabbi teu jauh kaler kidul beres geus barareak di jararingan nyana diteundeun di nu panas di paraban henteu di inuman henteu kuru teh manuk teh aduh jontrot eta sol tolol jasa geus teu bisa kaluar teu bisa ka mana sebab kabelah dia nama matana ge dikaput jontrot bapak gitu jontrot dikaput matana supaya ulah hiber ka mana keluar mah keluar kan teu nyaho arah teu nyaho arah kaler kidul wetan kulon tah nu mantak ulah kaget kiai anu asup ka Golkar sanajan geus dilepaskeun ti Golkar ge teu nyaho arah bolon teu nyaho arah jago Jalaluddin Rumi nyaritakeun tentang kiai nu jadi jontrot dibahasakeun ka manuk jago Tuan Syekh Abdul Qadir lamun ngasinonimkeun kiai nu araya di dinya kiai jontrot lepaskeun geura-geura ulah dijadikeun jontrot mana anu aya nu nuturkeun sebab manuk ngarobrol kabeh ge heuy toed kuari mah geus kaluar ti kurungna cak nu sejen sanajan keluarga sing hade dulur urang ge cilaka kunyana tetangga urang cilaka ih kuari mah nyana geus bebas bebas teh podol sero manuk bisa ngomong kitu nya sololnya ayo ulang geus antepkeun bae nyana kena hihibran sorangan bila perlu bak kena ngusruk sorangan habak ulah dibaturan teu daekeun manuk maninin ge daripada keluar maning di jero kandang we ge bae di jero gugumuk si hade toet kita mangis bager bohong bager di mana tuh matana ge buta geus teu bisa neuleunna naon nyana ge geus kikir oen manuk toet ge oen emang kitu sasadana geus kitu bae pokona mah oen ieu tulugan teu bisa nyana hihibran ancok-ancokan sorangan bae teh manuk toet teh teu dibalaturan bahkan manuk gareja ge teh dekeun ngabaturan padahal manuk gareja mah kapan panglindek-lindekna manuk nyana mah ka mamana ge asup bae manuk gareja mah mantak cicingna ge nyana mah di imah-imah jelema ka mamana nyana mah asup bae manuk gareja mah jeung datu emang nyana mah teu ngeunah ieu dagingna ge pait nyana mah tah manuk gareja ge ka manuk toet anu tadina di kurungan teu daekeun nganyamperkeun tinggal culak cilik sorangan bae tah manuk toet deulekeun mantan Kiai Golkar deulekeun mantan Kiai Golkar di lembur masing-masing culak cilik sorangan bae ngariung lakuan Haji Pudoli yehehe Haji Pudoli mah Gerindra nya mah tuh itu rada deres bae daripada Golkar maksudna kaondang kene nya mah kaondang kene nu Golkar geus teu kaondang mantan Golkar geus urut di kurungan batana geus di kaputan sial ulah jeung serikeun aing sing serikeun diri sia tolol
aya kene dongeng nu leuwih dahsyat make wejang kene minggu hareup. Aduh. Nah ieu kiai jadi jontrot. Gula mah lain ngahinakeun ka kiai, lain ngaletikeun ka kiai. Bisaan amat eta Imam Jalaluddin Rumi. Bisaan amat eta Tuan Syekh Abdul Qadir, masyaallah karim. Kadituna dek caritakeun naon moal bisa jadi wali jelema nu sok di kurungan mah moal bisa boro-boro jadi wali sebab di syariat ge nyana geus ka kurungan. Lamun teu ka kurungan mah rada hihi berat, tapi lamun geus di kurungan dahar diatur, nginum diatur. Sanajan kurungna kurung emas andai kata, tapi tetap ruang lingkut dengan sekadar dijadikeun jontrot doang. Hebat buluna toed mah hebat buluna ieu teh beo mah hebat buluna cangkurileung mah ngabacaona hebat dan lain sebagainya, tetapi horenganan geus lain jati dirina sorangan, geus lain jati diri sorangan. Imah lain imahnyana sanajan emas, kadaharan lain sakahayangnyana sanajan mewah, inuman lain inumannyana sanajan inumanana indah, tetapi pemikiranana nyana geus lain pemikiran manuk nu biasa, ditaringgalkeun ku manuk biasa, boro-boro jadi wali di syariat ge nyana geus ditaringgalkeun. Moal aya hiji jelema diangkat jadi wali, aya di hiji kurung moal aya. Kitu maksud Tuan Syekh mah, kitu maksud Jalaluddin Rumi mah. Jelema anu diangkat jadi wali Allah jelema nu bebas hatena, teu aya kabeung beratna naon. Hiji bae nu di dalam Allah moal daekeun dijadikeun jontrot-jontrot kecuali jontrot Allah. Justru jana geus dijadikeun hakikatna sebagai jontrot Allah. Geus dakwah lagi nya nama sadaekna jeung sakahayangnyana. Sebab nah kayangnyana jeung sadaekna nyana lainang nafsunyana diatur ku Gusti Allah. Jelema lamun encan bisa leupas ti irodat dirina atuh berarti masih keneh loba kahayang wali geus kaluar tina irodat dirina nuturkeun irodat Allah Subhanahu wa taala. Moal daekeun di kurungan wali Allah mah geus jana malalagaan bae ngabaca di mana bae dirarengekeun. Toed nu aya di kurung jeung toed nu aya di leuweung nu kekeun hibran lain deui. Beo nu aya di kurung jeung beo anu hihiberan lain deui. Kitu kene cangkurileung nu di kurungan jeung cangkurileung nu di leuweung lain deui. Cirikeun geura ku urang lamun urang boga manuk cangkurileung diurusan ku urang nurut jasa kabelah dieuna nyana hayang hiber sorangan. Nyana hiber teh kan teu ditarima ku babaturan-babaturanana sebab nyana teh geus aya di kurung tadina. Diaromongkeun ku nu sejen, diaromongkeun ka nu sejen eta cangkurileung model balik deui geura ka kurung. Balik deui ka kurung sebabna teu ditarima di ditu, balik deui. Ngan balik deui na gengsi. Deuk asup ka dinya embung nyana jaita mah lain sayang aing. Ari nyana teu asup ka dinya, nyana teu bisa balang siar jeung ku nu sejen ge geus terisolir nyana. Nah, tinya bingung anclok-anclokan sorangan ku gengsi ditewak kuno bogana ge nganclok padahal mah hayang ditewak nganclok deui padahal mah aing tewak teh tolol tewak ku sia tewak aing. Nah, cak macak nu bogana antepkeun habak lah aya ucing garong. Anggeus-anggeussan Kiai Golkar mah geus dikerekep ucing garong. Golkar baheula lain Golkar kuari saya mah busuk nyaruakeun baheula bae geus kos kitu komo kuari. Ieu mah dongeng supaya kaharti jok deuleu. Kawauh urang kiai di Garut, di Tasikmalaya, di Bandung terus datang ke Sukabumi terus datang ke Cianjur terus datang ke Tangerang Narasuk kadinya maksudna lain ka Golkar bae. Hasina anu di kurungan teh balik da kos kada ritu. Ditarewak kucing garong. Kabeh ge. Sok kana. Aya mas aya kiai nu geus teu ditanya-tanya acan ku urang lembur. Geus nyana liwat sakumaha kadal bae. Ge kadal jangan terlalu ditanya mah. Naon eta kadal? Antepkeun kadal ieu. Sok deur Haji Pendi liwat tah. Antepkeun nama kadal tah. Hatu lamun kadege kukulang mah atuh sia kunaon nyebut kadal kuari pikeun ieu nya mah. Kadal belang nya mah. Ya kula mah jaritakeun teh endek haol Tuan Syekh Abdul Qadir.
horenganan Jerman nu jadi wali mah malek di kurungan. Apak-apakannya nama kumahanya na bae. Dek dahar dek henteu kumahanya na bae. Dek enjlak di mana kumahanya na bae. Nya nama ngobrol jeung manuk mana bae ge akur bae nya nama set. Eta lah jelema anu karakter diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Aduh di kurungan meta tadi sanajan kurung emas tapi tetep bae lain kurung nyana. Maning kembali ke habitatna deui kurung aslina nu mana. Kiai pagawean kiai mah ngaji, lain hajuki kieu. Manya dipotok kita kieu. Atuh lain pagawean kiai, kiai mah ngaji tet. Surahkeun. Nu bisa na bae tet. Sia mah lain dipotok. Lain kiai berarti eta geus kakurungan. Ya Allah, ya Rabbi, sia seserian buku sia. Wajahidu bi amwalikum. Wajahidu jeung berjuang aranjeun perang anjeun. Mun boga bi amwalikum ku harta wa anfusikum jeung ku awak fisabilillah saha dihuhuluan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat para sahabat jihad bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah lanjut ku para tabi'in jihad bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah berangkat berah dieuna para aulia Allah nu aya di urang baheulana berangkat jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum karuhun urang kamari di zaman berantas para itu penjajah bi amwalikum wa anfusikum. Terus kabelah dieuna urang ngeunaheun. Nah ieu sampai ayeuna nu cek sahabat teh dikhawatirkeun di akhir zaman mangke kasurat siwadukum. Loba kamelang harta dunia jeung awak bakal dipertahankan kajen teuing agama coplok deh. Sesuai jeung ucapan para sahabat khawatir geus puguh Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb, ini kumaha agama di akhir zaman lamun urang masih kene pabeulit jeung urusan-urusan dunia. Lain berarti lepas ke dunia, urang teh sebagai khalifah, urusan dunia jang agama, urusan dunia jang akhirat. Lain haju urang urusan dunia agama lepas lain, urang urusan dunia akhirat lepas lain. Jahidu bi amwalikum berarti kudu aya harta jang jihad. Jahidu bi anfusikum urus awak jang jihad fisabilillah. Zalikum khairul lakum. Jihad fisabilillah melalui harta jeung awak khairul lakum. Eta adalah leuwih ade ka aranjeun kabeh. Geh. In kuntum ta'lamun lamun aranjeun kabeh nyaho bahwa jihad khairul lakum. Geus lamun anjeun nyaho perang di medan laga ngalawan musuh Allah. Ulah diperhitungkeun kalah dan menang. Nu penting tekad bulat jihad fisabilillah. Lamun urang boga keyakinan moal datang ka teu menang kajen kuku mangge. Nah, ieu lamun anjeun nyaho ka dinya. Nyaho teh kumaha? Bahwa kabagusan perang teh leuwih hebat tibatan cicing bae. Sebab di perang aya ganjaran. Amun Allah mere ganjaran berarti mere surga. Nah, yaho tah perang surga berarti. Perang ganjaran surga berarti. In kuntum ta'lamun. Lamun mane nyaho di perang lebih bagus tibatan teu perang. Di perang lebih bagus batan cicing bae. Perang lebih bagus tibatan urang teu peduli kana perang. Nyaho sebab bakal diganjar. Ganjar berarti surga. Perang berarti surga. Salah tu sakitu. Ulah ngarasa berat perang.
Ieu carita perang batur di negara Yaman, guari keur perang batur di negara Suriah keur perang, urang mah henteu jeung mudah-mudahan ulah perang. Urang mah merangan diri urang bae, lawan urang nafsu urang. Sangheuk ngaji berangkat. Sangheuk salat. Sia awak ceklan ku urang ge huluan. Goblok sia. Ku berat-berat teuing sia kana salat. Badukeun urang. Tolol sia. Batur mah perang ai sia ku hese-hese teuing. Kanyerian tungtungna salat henteu kieu. Badungkeun awak urang kunaon si awak. Lamun urang ngadenge para aulia Allah mah penting ge salat bae ai sia boro-boro penting. Ieu zohor bae ge zohor. Ieu emang geus azan ieu. Cekina secikene amat nya tah azannya. Haju azan deui bae. Apa salah tanteu teh si budak. Endah nyalakeun kanu azan goblok teh coba. Tinggal pamajikan we ka heuy. Kak, aing ngaji terus bae salat tilok. Atuh ngaji daripada ngaji henteu salat henteu. Kos tu bener tah jawabnya tolol aja. Aduh. Ieu urang teh bab salat bae hese. Namun urang nyaritakeun aulia Allah anu sabulan sakali tala tamat Quran, aya anu 20 poe sakali tamat, aya anu 10 poe sakali tamat, anu saminggu sakali tamat. Ieu mah pan Quran ge di mana? Quran ge pohon eundeun. Di mana ieu Quran nya aing maca Quran aing kabari ngadenge ngaji di Cilongok aing maca Quran deui. Nanyakeun ka pamajikanna, Quran di mana Quran? Ieu tuh duka. Lain duka-duka, kamari di mana neundeuna? Tuh coba tanyakeun ka anak. Tanyakeun, Quran Abah di mana? Quran Abah? Ye, kan dijual ku Abah. Siap, anakna tolol deui. Oh jelas-jelasan emang dijual ku siapa? Ku Abah dijual harita keur ribut jeung emak teh. Lah gandeng eta tuh gitu. Geus tunggu mah pan teu meuli deui teu baca Quran. Tah ieu urang mah hese Quran. Masyaallah karim. Nah, geus perangan. Kuari kurang nafsu urang bae. Teu hayangeun ngaji perang. Teu hayangeun salat perang. Geus kuari mah memeh zohor geus ka masjid geus kieu bae. Set. Maji ko ieu memeh zohor geus aing keur perang sia teh nyaho. Aing keur perang ya, menang aing. Memeh zohor geus ka kiai ge kudu aya berarti aing menang. Setan areleh kabeh. Has pokona aing hebat teh. Pas azan balik. Tinggal pamajikanna bae eleh perang sia. Hah, eleh perang kan? Kabeh ge mantak je kitu kiai bisa ngaji eta teh hasil perang. Jelema diangkat jadi solihin hasil perang, diangkat jadi wali hasil perang, merangan nafsuna. Lamun teu perang-perang jeung nafsu moal bisa diangkat jadi wali moal. Tuan Syekh Abdul Qadir jadikeun kutub nang perang. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili jadi kutub nang perang. Imam Syafi'i sakit hebatan nang perang. Belah dieuna guru-guru urang hasil perang. Hasil perang merangan nafsu teh Masya Allah. Tah ngaji bae takrib Fathul Muin bisa dibaca, Alfiyah Johar Makrun bisa dibaca. Datang ke Syamsiyah Kudujuan bisa. Mimiti Warokot datang ke Jamul Jawamena bisa dijelaskan. Tapi perang jeung nafsuna macan karuhan bisa. Sebab naon? Beda. Anu geus eueuh nafsuan mah lalagaan ge kan da jelema harayang bae. Lalagaanna bae harayang. Sebab unsur di jero hate. Kabeh wali anu serius. Bacaan gara-gara di kitab kewalian. Wabeh lalagaan we paingan Gus Dur. Gus Dur lalagaanna emang keterlaluan ya nama. Atuh tapi tetep bae lalagaan. Kuari Habib Lutfi emang teu lalagaan. Atuh lalagaan jeung kula mah biasa lalagaan. Lalagaan eta nyana jeung anak namain piano emang lain lalagaan. Atuh lalagaan ngaranna piano. Jeung anak yang pamajikan anakna teu bisaeun ieu teu bisa bisa kamu ya kita nyuling eta kan ngaranna lalagaan. Haji Pendi ieu kuari ieu ku urang maning dididik titah nyuling kuari ku urang ieu daripada serius dia teu bisa bae eta maning nyuling nya na set kesungkrukeun ku urang kan dinya aranca pondok tah atuh nya keun nyuling ya sia kolot-kolot nyuling bae. Lain wae
lalagaan ini mah ya beneran. Tah lalagaan gimana ge? Waduh serius. Wabeh ge. Kabeh urang lamun dongeng-dongeng kiai-kiai guru-guru urang lalagaan kok mun nyoba ka murid mah. Nek nyoba ka murid kan make lalagaan, nyoba rohani, kekuatan datang ka mana. Kula kan pernah dicoba-coba sababaraha kali kan batur-batur nyaho bae. Nggih, nupang berat-beratna dicoba ku nu geulis. Atuh ieu kan nu geulis teh harayang eta kan cobaan. Aju kula nah hayang pande. Eta lamun lain perang kumaha tuh? Atuh ka haji pendi mah awewe nu hayangna jarore. Perangna teu sabaraha. Atuh teu sabaraha tah mah menghindar ti nu jore mah tah mah atuh ngabalieur ge bisa. Sebab teu nyangkut hate, tapi lamun nu geulis kan perangna waduh masyaallah. Ayat mana ieu sinu kudu dibaca? Berbagai-bagai manusia dek diangkat ku Gusti Allah pasti bakal dicoba. Tergantung jelema-jelema na dicoba ku harta, dicoba ku jabatan, dicoba ku ilmu. Mantap ukhruj an ilmik, ukhruj an nafsik, ukhruj an sifat basariatika. Eta kan mesti dijelaskeun ku Ibnu Athaillah keluar. Urang mun mamawa ilmu salat, boh, mamawa jabatan salat, aing teh profesor dibawa salat, nanaonan. Urang salat, ilmu dibawa, yeuh aing teh kiai, yeuh mawa ilmu, nanaonan. Beuh, yeuh aing teh boga awak saki atletis da, salat urang, mamawa kos kitu, nanaonan. Tinggalkeun ilmu nu Allah ulah dibawa ka Allah. Awak urang nu Allah, jabatan urang nu Allah hiji bae Gusti abdi mah mawa teh diri abdi be pinuh ku dosa nyanggakeun sadaya-daya. Mana deuleueun Gusti, ilmu janu Gusti. Kanyahoan ge nu Gusti, harta nu Gusti abdi mah geus sueunan hiji bae. Abdi we ka Gusti nyanggakeun sadaya. Tereh tak kabukana tereh. Tereh. Bo, atuh mah neuk salat lain urang. Oh, neuk salat. Ye mundur. Ganti kuno ieu. Cek jerah hati itu kotor bajuna besi ka aing. Amboh budak. Iya, ulah yang mana hina ieu mah. Orang kampung, orang pondok mah hina kan. Mundur. Ganti. Masa salat geus kitu? Salat teh Allah lepas tina segala rupa. Ulah bangga ku jubah, ulah bangga ku baju, ulah bangga ku pakaian, ulah bangga ku jabatan ku hiji. Kosongkeun diri urang ka Allah. Karak berarti urang bener-bener salat. Allahu akbar. Aya di jero kalbu urang. Eta bae urang mah perang gua mah henteu. Jeung ulah perang teh. Urang jadi tak perang teh atuh keur kieu. Lamun dibuktikeun mah perang. Ninggalkeun imah, ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak, ninggalkeun segala rupa. Bayangkeun ku. Di ditu urang bertarung nyawa taruhanan ieu keur carita aya wae perang mah perang bae ka jadi embung-embung ge ngan ieu keur carita tetep we ngadua ka Allah urang ka sorga tanpa perang gitu bae geus wae perang ulah dijieun-jieun ulah diayang-hayang komo lamun perang teu puguh maksud mah hiji bae sanajan urang dagang sabilillah urang di pemerintahan sabilillah galuhurkeun agama Allah kabeneran urang jadi DPR sabilillah galuhurkeun agama Allah urang kuarima jadi bos-bos da sabilillah urang jadi kiai atuh sanajan kiai geja taraka mah teu anti kana ka kiai ya teu anti naraka mah loba anu dilahap kiai-kiai naraka tangis be urang mah kuarima kabeh ge ngaluhurkeun agama Allah lamun geus sagala rupa li ilai kalimatil hampang. Jahidu bi amwalikum perang berangkat berjuang make harta perang mah encan atuh masjid anu aya di lembur urang be tah urang boga harta tanyakeun deui ka ayeuna Pak ieu keramikna ganti ieu tupan kudu aya modalna sabaraha dieu teh keramik ayo ulah make keramik granitna ge granit anu buang bagus dan di urang abah hese meulina tolol tak bosnya dasar pelit bos tak goblok nah sebarang meteran kabeh beli ayo geus pang bagus-bagusan granit beli gitu kabeh talalentrem mama ieu ku Mang Haji mah boga duit bae ada kadanan ku kabeh mah heula granitna abeh jelema nu arasuka dinya ngarasa nyaman ngarasa ngeunaheun
nyana cicing maca sholawatna bisa ribuan, maca Qur'anna bisa sababaraha juz, ai kitu mah nyana teu ngeunaheun. Aya geus ya, berangkat. Beneran ya Mang Haji? Atuh beneran, masyaallah duit nu aya heula sabaraha duit. Ya, bos goblok. Bos tolol nanyakeun nu aya. Atuh kan kieu bos beneran mah. Mang Haji, besi kieu mah kieu bae duit nu aya ge ieu aya 50. Teu ulah dia. Capira 50 100 juta geus teundeun tah mah ieu mah ti Mang Haji bae. Ulah nanyakeun sabaraha nu aya. Ieu mah aya kana sabaraha nu aya heulanan ke Mang Haji nambahan besi nu endek sajen nu endek milu nu sajen bae heula ke Mang Haji mah pandeuri. Geus. Eta mah mending ditalian teh bajalma kos kitu mah. Lain kitu kuduna DKM nanyakeun ieu besi dibutuhkeun mah henteu kudu heulanan teundeun tah mah ke Mang Haji geus teu kawawa karak. Geus teh masih geus pokona mah kabeh tukang bas takwa beh tanggung jawab Mang Haji. Tukang basna sabaraha terus atuh ikiran itu sabaraha geus tanggung jawab Mang Haji. Geus pokona kabeh. Berangkat hayu geura-geura ayakeun bae. Teh beusi nek dicekel heula duitna tah ieu tah. Duitna tah. Nya. Aya kakarak 1 miliar tah engke loba keneh tuh duit. Nya. Nah geter-geter DKM. Ieu mah Mang Haji. Ulah geter-geter. Ulah sok sieun-sieun sertifikat saya eta tolol apa pasti keneh bae ulah la ieu wajahidu bi amwalikum uswan pusikum urang mah daripada ngarobah nu sejen hareusi ngarobah diri urang bae urang komo urang geus kolot lah geus moal ka banaba lah pasti ieu berhadapan jeung Allah kajen kumaha ge ya Allah ya Rabb tang mulia-muliana manusia nu diturunkeun ti alam arwah ka dunya bisa salametnya baka sorga berarti ketika di duniana manehanana teh ieu sepi salamet tidak maksiat eta pangmulyana jelema urang ka di alam arwah turun di ka sorga nu mulya bakal diteundeun di tempat nu mulya. Jah sorga majang jelema nu mulya, urangna mulya sebab cak Allah walaqad karramna bani Adam. Urang teh mulya, diteundeun di sorga mulya ngan lewat dunia. Lewat dunia tah lamun di dunia na manehanana ketika melewatiنا salamet tina berbagai maasi trek ka sorga masyaallah pang ajaib-ajaib jelema eta. Geus eta jelema ajaib jasa di alam arwah lewat dunia langsung ka sorga. Masyaallah karim. Nah, iya di alam arwah geus disadiakeun imah di sorga kuari keur di alam dunia culak cileuk. Culak cileuk. Aya riba, milu ka riba. Aya kredit, milu ka kredit. Aya duit bank, milu duit bank. Aya perzinahan, ngadinya permabokan. Nah, iya urang puguh geus dimuliakeun ku Gusti Allah, geus disiapkeun tempat anu mulya. Endahan kabita ku barang nu hina maka nu paling bahaya mah neangan barang hina make ayat ieu nu paling diancam ku Gusti Allah tempat sia geus disadiakeun sorga sia mulya cak aing ngadamel makhluk nu pangmulyana teh sia manusia geus di tempat lagi ku aing diteundeun di sorga lewat neraka lewat dunia atuh kunaon haju culak cileuk ka riba kredit kebal sia hirup di alam dunia geus disadiakeun hayang naon tuh di sorga make jeung luak lieu komo kuari neangan jabatan make ayat neangan dunia make ayat ieu anu bakal diancam ku Gusti Allah je dunia mah teangan aku dunia deui ulah ku ayat urang mancing lele atuh kuduna ku anak lele minimal loot sia nya loot cacing mah bahasa kuari loot bahasa baheula sia segala ngawurukan aing segala naon atuh wal bisa mancing make roti lain urusan mah kos kitu mah aya Haji Pedi mancing make roti gua anjing babaturana rotina leungit ieu ka mana roti aing ieu kan para blau atuh ku babaturanna daripada ku lauk mending ku aing atuh eta babaturanna ku nya di tiir dibawa ka imah ieu laukna ieu nu meakeun parab aing eta lain lalagaan renungkeun geura ku ente eta bahasa Jalaluddin Rumi ta kos kitu ge tah
mancing make roti nu ngadahar baturanna tah eta mun dijabarkeun ente ge pasti kaget. Geus bari ti heula bae can ka harti sanaon. Can ka harti geus seuri. Wali mah bisaan sagulak-sagilakna. Tah gara-gara salah parab eta kos kitu didahar tah di talia dibawa. Renungkeun teh majang PR. Ke minggu hareup ditanya saurang-saurang nu ngajawab asup ka majlis nu teu ngajawab ditangkal Ambon di ditu. Wallahu a'lam.